di dene. Emang nikah teh karajeng ngajang perlombaan. Pada hari nikah teh sakral. Sia eta. Eta sia. Amin baru teh. Sampurasun tepang deui sareng CS Channel Sadur. Semoga dulu sehat jasmani dan rohani. Atanapi sing dipanjangkeun yuswana. Tong hilap hampangkeun panangan. Kanggo pencet tombol subscribe sareng loncengna. Hatur nuhun dan terima kasih. Salam baraya, salam narasi. Motor naon anu bisa seri? Tanya ta? Yamaha. Eling boga ya tetak keliman. Naon ta? Bis naon anu aya di warung? Tanya Biskuit. Ya mereka boga pantun ya. Beli genteng di toko ayu. Hai ganteng nikah yuk. Urang ge boga ya jam-jam jam naon anu panjang. Jam naon? Jambatan. Wing ge boga ya. Naon? Bis naon anu ke masjid. Naon Naon ta? ta? Bismillah. Si tu mawa naon? Tanya. Woi, mana mawa naon? Mainan baru-baru dong. Naon mainan baru-baru teh? Hah? Nora. Ah, bapak orang ge boga anu kitu mah nya. Nya. Iya. Ah, nu kitu iya, nu kitu Bapak Mali. Mana mulina? Di kota dong. Coba minjem ka dieu heula. Ya emang bisa. Minjem heula ah. Oh, tak bisa. Wing arek balik heula anu ka bapak. Hayo. Aduh, aing ieu mah kembali ke setelan parbik. Aduh, aing geus genah-genah aing gawe bangunan aing. Di PHK. Aduh, aing ieu rek ngalancong dengan biayana. Kemana nyepir aku aing gulung ngajual anak entong da poin. Aduh, aing ieu mah sakit karena namanya soak ge bangunan ge. Ampun ieu mah. Aduh, aing geus genah-genah aing ieu gawe bangunan geus keren-keren. Aing kembali ke setelan pabrik. Aduh, ieu mah aing gagal ieu ya. Gawe bangunan geus gagal wae. Nah, saya eta budak kadang kan torok-tokan. Amang mana ora? Oh, saya eta mainan mana ge umpanna juri tok-tok yang lieur teh, heuh. Gawe kita sesat-sesat keun bagi hangang mangengkeng aing. Eta siang sudah nendeu wae pujaikeun lieur teh. Teu ditu teu di dieu. Panengkeun ke budak. Tenang ayeuna mah aing jadi ayo. Aduh, bari mikiran ya dengan biaya ke ngalancong ieu pamajikan nu kadua. Cenah ayeuna mah ampun barudak teh teu di leuweung teu di kota, teu di lembur. Amare barudak teh ngurume eta bae ayeuna lato-lato. Eta siang geus datang di wae. Aduh aing. Ampun budak teh kumaha majuna heula ku Android. Ayeuna ku lato-lato. Atuh coba sia teh berkarya. Aduh aya lain kana pendidikan sia teh diusukeun teh nu kararitu we pan. Aing nu kaganggu da mah aduh aing lieur ki cara mangkat ka mana aing atuh supaya tenang ieu. Aing kemana aing mangkat teh aing mending aing mah. Naik sugan dia beh aman yo. Aing aman aing namanya di dia aing ampun itu di dia eta barudak ngan ngaromen karari itu eta lato-lato ieu ceuli lamun buatan parbik geus rawing mah tenang aing nama di dia yo. Lato-lato eta banyak aing mana ieu ganggu wae tenangan
siang ganggu ketenangan aing wae. Tadi dia aya dia wae. Pangkat aing mah. Aing jongkan aya nama cicing di dia ya. Tenang aya nama. Itu di dia ampun budak teh da dan berkarya ieu coba budak teh pendidikan eta. Lah ngarome nu kitu. Kan anda yang kendung. Tenang aing aya nama. Geus jongjong di dia. Stop. Aet. Astagfirullah, eta budak. Geus karaden kana wae nu kitu ampun aya. Ieu aing kudu mangkat ka mana aing ieu. Lihat zaman ayeuna mah ampun, teu sarua jeung zaman baheula. Karena itu, karena yang kena aing mangkat aing ah. Ai sia itu ti isuk pagawe min ngalayah oge ngahulang we kitu ngalamun ai sia mikir kenaon atuh Yang kawin, Mak. ya Allah ari sia rek kawin jeung saha emang boga layana sia kana rek kawin ini kos militarasi sia mah kawin teh Mak, batur deui aya uing iraha. kos nu boga layan wae sia hayang kawin ih layana saha hayang kawin teh Punten, Maiko. mangga ceuk. Oh iya, parawan teh mending geus bulukan pisan. Rek kawin kan atuh. Ai sia liwat mah liwat we rek naon kudu nganyina anak aing. Ih, naon urusanna jeung sia? Tuh kan, Mak, cek batur ge gerak kawin. Semaroyokan wae, Mak. Sia mah batur di denge, emang nikah teh karajeng ngajang perlombaan. Kan hari nikah teh sakrar meureun. Ari emak, sakral mah pagi lampu, Mak. Bah ilo kara. Hooh. Aing mah teu ngalalarti atuh da. Ieu aing aja budak hayang kawin, duit can nyekel, ieu teh nya kumaha teuing. Ilo eta budak teh boga pasangan hayang kawin, leutik keneh oge. Ampun aing mah da. Ampun aing ka budak zaman ayeuna mah. Si aku ngaganenkeun, nu kitu dibawa ka dieu. Poja aing keur pusing ku anak aing hayang kawin. Sia ngaganenkeun di dieu. Ka ditu mangkat ngalariakeun sia. Aing palarusing teh. Ya, budak zaman ayeuna mah. Iya mau gini kan. Jalan di mah. Aduh, ieu salah map aing makin diarahkeun ka dieu. Aduh aing kan moal identitas aing yeuh calon mitoha. Bisa gaswat aing. Atuh merah usara ieu calon mitoha. Kabur heula ah. Itu sahanya asa-asa wau jelema teh. Tapi enak mah make baju butut, harita mah meuni asa keren angot. Nya sahanya. Ai! Geuningan. Aing kanyawan ieu mah yeuh. Wah bener aing kanyawan ku mitoha yeuh. Aduh aing kabur heula ah. Mak, geuning mak teh di kebon. Rek taon kana Iteng. Arek carita iteung teh. Carita naon? Iteung teh poho kamari teh di kebon teh kapanggih lalaki. Ai sia kapanggil lalaki di kebon, mama medi meureun lain jelema. Sok padu wae sia mah. Lain mama di ieu, Mak, jelema. Ah aing embung palalaur di kebon mah. Sia gagabah. Mama di naon karenan. Bener, Mak, lalaki. Ah sia mah nganggap kana nu kitu, jaba di kebon teh ya. Ipan main ngomong arek ka Ima, rek mau papais jeung gegetuk. Sia mah kabita ku papais jeung gegetuk aing mah ampun. Mung aing nu kitu mah ah. Mung. Aduh. Aing. Aduh nyesel. Aing sih kesopat jam aing. Aduh, aing tanya tanya tadi aing ku calon mitoha aing. Aing teh mun kanyawan mah aing kena cek ieu balak genep ieu. Aduh, besok ku aing ieu muka cugak segala. Yo. Okanengkeun sia.
Kalau truk itu kalau truk Kang Medan eta tuh gana kon tutur truk. Aing tercapek teh sia ku aing. Hah? Si cengar-cengir sia omongan teh. Jelema sia eta. Mang aya naon, Mang? Sia eta nganengkon. Kemana atuh sia eta mah nu kitu gana tutur truk. Gana cengar-cengir sia omongan teh. Wah, aing bere kartu bareng geura we. Cicing sia ka dieu meuning baturan aing tah. Ngobrol jeung aing. Mang. Eta budak ku aing diajakan ngawangkung cuhrat teh. Kalah mangkat. Ah bener eta mah budak jasa jelema taraje atuh dah. Ampun eta mah budak jadi diajakan ngawangkung teh kalah mangkat. Aduh, aing cuhrat jeung saha aing ieu kieu carana mah.